Jualan naon, Mang? Takoyaki ah. Takoyaki. Mun Hijina seberapa? 1.000. Air rasa naon wae? Ya, aya 8 rasa lah. 8 rasa. Keju, bakso. Heeh. Seribuannya? 1.000-an. Nah, saya 5.000 opat, Mang. Ih, 1.000-an. Ya, 5.000 opat. Seribuan wae? 1.000-an. 5.000 opat. Orang mah 1.000-an di ditu nanti di pusat nanti 1.000-an. Seribuan teu meunang. Teu meunang. Teu meunang nawar. Teu meunang nawar. Ieu si Amang teh. 5.000 opat, Mang. 1.000-an. Mau amal dijual. Moal. Kumaha tuh pedagang teh? Rek ngarendahkeun dagangan urang mah. Urang mah ieu na meuli. Iya, 1.000-an hijina. Cek di dinya 1.000-an. Cek urang 5.000 opat. Moal 1.000. Astagfirullahaladzim. Moal dibikeun 5.000 opat. Kunaon? Dah 1.000-an hijina. 1.000-an? Nya. Oh, kurang ditaruh 5.000 opat. Moal 1.000-an. Ya Mang teh. Sing bener atuh Mang dagang teh kurang teh dileuwih harga teh 1.000 malah mau bonus. Ini 1.000-an hiji. Ari sia teh goblok kumaha? 5.000 teh meureun 5 paling ditawar opat. Itu hanya 1.000-an. Oh, ini 5.000 opat. Ini kan yang sarendahkeun dagangan urang kumaha? Astagfirullahaladzim, lain ngarendahkeun Mang atuh. Kumaha? 1.000-an urang geus 1.000 bonus ka Mang. Ini 1.000-an hiji.